Jadi upami urang apal kana kagorengan diri, tak eta teh urang teu gede manfaat. Lain kagorengan batur. So, urang sok ninggal kaawonan diri kaawonan batur. Batur we kagorengan teh kasih urang pada teu kaciri. Goreng di batur we nu aya teh. Upami urang kana aeb diri sorangan, maka orang teh apal kana aeb diri sorangan jalmi nu sae eta teh. Nah, tak upami di waktos mah ibu teh ngahaja. Naon dicatet bisi aya nu ngahina ka urang, tong nyeri hate. Catetkeun kaawonan diri urang teh. Ceuk ibu teh abdi teh gede ulu nomor hiji gede ulu. Ceuk ibu teh abdi teh cerewet nomor 2 cerewet. Ceuk ibu teh abdi mah keket mengkene nomor 3 keket mengkene gitu. Nu kaopat abdi mah naon eta teh pundungan. Catetkeun tepikeun ka 30 tah kagorengan awak teh di tatangga aya nu ngahina ka urang teh. Cerewet. Nyeri hate entong? Entong kudu nama tingali catatan aya kagorengan urang. Urang teh cerewet geuning. Aya geuning catatan kawonan teh. Bener urang teh koret. Nya bener aya ada urang koret. Moal nyeri hate. Nah, urang lamun dihina ku batur nyeri hate, sabab urang teu apal kagorengan diri. Sok tingali we urang kawonan diri. Seueur geuningan lamun urang ngahina batur geuning hina teh loba. Keneh di urang daripada batur. Saudara ibu lamun tukang ngahina mah da jami hina. Mun tukang ngamulyakeun jami mulya. Eta nya lamun teh mah aya paripaos sepuh, mun teh mah nunjukkeun ngahorot batur bar ku jempol. Paling mana bumi pangarsa teh palih ditu. Aya nya geuy ku jempol. Lamun tutunjuk geuning eta nya juragan lamun tutunjuk cerita eta kucurupan teu sopan mah cenah. Eta teh nu kucurug teh jiga nama ngahina batur. Padahal ieu nu opat kasa ka urang hina nama. Jiga nama ngamulyakeun batur urang teh. Padahal nu mulia urang kade. Urang ulah segan-segan ngamulyakeun batur sabab kamuliaan aya di urang. Lamun urang ngahina batur sabenerna irang nu hina. Nah, lamun urang sumping ka pangarsa ajengan dareh teh isi da ajengan mah atuh dareh teh ngahina. Non ngamulyakeun wae batur. Non ulang teran isin teh. Punten nya eta. Jadi urang ulang ngahina batur tapi kadah ngamulyakeun batur. Saawon-awon jalmi da pasti aya kasayana ka urang. Batur teh kudu nu pangmulyana urang nu panggorengna. Urang mah panggorengna we. Dugikeun aya doa ti Kangjeng Rasul, waj'alni fi aini shagiron. Waj'al fi aini wa fi ayunin nasi kabira. Gusti jantenkeun abdi dina paningali abdi mah leutik abdi teh Gusti. Tapi wa fi ayunin nasi kabiron, tapi nalika ditinggal ku jalmi mah abdi teh ageng. Jadi urang mah ceuk urang mah awon urang teh. Tapi paninggal jalmi ageng. Lamun jalmi nu ngarasa dirina ageng, paningali jelema teh awon tah. Ieu jalan. Lamun teu aya akang mah moal jadi jalan ieu. Tuh, ngarasa bangga kan? Nu ngadangukeun nyaman teu? Henteu, da hayang ngadengeuna oge gini. Tapi jalmi teh teu nemong-nemongkeun. Da jalmi nu sae bakal ningali oh ieu teh pangapungkur ngabangun masjid teh, pangarsa anu nu ngabangun ieu teh pangarsa anu anjeunna teh nyebut-nyebutkeun tapi jamaah teh jalmi teh apaleun gara-gara katawaduanana dikenan. Namawi upami jalmi beunghar nu mulya nu miskin. Ceuk jalmi miskin nu mulya nu beunghar. Ceuk nu beunghar ka nu miskin. Jadi jelema miskin mah bagja di akhirat ku Allah hisabanna saeutik pisah. Mau ditanya di mana-mana di akhirat teh dina hisabana enteng pisan nu miskin mah ceuk sana ceuk nu beunghar mulia mana ceuk nu beunghar teh baya kene mending kene jadi jelema miskin ceuk nu beunghar ceuk nu miskin ningali nu beunghar Kang Haji mah eta harta dianggo nyumbang pasantren ngabangun masjid sosialna misae pisan Kang Haji